Imam Al-Haddad Al-Hadrami sasaurah dina kitab Hikam Al-Haddad, maka ulama Yaman na'lipi kitab Hikam lain Asakandari hungkul Hikam siksa kaul 55 kitab Hikam dia kan ngan urang teu apal hiji ge ayeuna pada beja coba can diaji ngaranna hungkul Hikam ge ngajina mancan da can kaharti Hikam malah mah anu sieun ngaji Hikam abdi mah Kang cara ngaji Hikam tafsir we paling ge cenah manya alus keneh Hikam jeung tafsir mah dawuhan Allah ari Hikam dawuhan wali menya dawuhan Allah eleh ku wali bener kan mikir jero keneh Quran daripada Hikam ya balas keder teu apal si Hikam disangka Hikam hebat-batan Quran waduh oh cenah eta da sok aya bahasa anu teu kaharti Allahu duhur fi kulli syai'in Allah teh duhir dina sajeroan saban-saban perkara aing teu kaharti nah Quran ge lamun diahna mah teu kaharti ainullah yadullah Allah aya panonan aya leungeunnan sisokna Quran aya nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid jadi mujassimah lamun diartikeun dohirul kalam maka teu apal makom-bakom pasir eta di teu digurukeun mah sasab jalema maka matak teu boga guru setan guruna ulah dipaham sorangan Hikam teh kudu digurukeun ka ahli usul mun dipaham sorangan mah rungkad gang dunia teh